Sampurasun sadayana. Nepangkeun nami abdi Maria Dewi Rasrendra, ex MIPA hiji absen 18. Video ieu mangrupakeun pancan dongeng bahasa Sunda. Cik atuh tebak, abdi bade ngadongeng naon? Nya. Si kabayan ngalatutut. Si kabayan anu teu aya padamelan, kasampah keur gogoleran dina dipan pakarangan imahna. Sakapeung ngalamun kawas nu enya rungsing mikiran nagara. Kabayan hudang panon poe geus aya dina sirah, ceuk ninina. Eueuh gawe mah meningala tutut kaditu. Kudu kamana atuh ni? Kabayan kalah nanya. Kawas nu teu apa wae. Nya ka sawah atuh kabayan. Pilarian sawah anu geus digaru. Ambeh seueur tututna. Tepati lila, si kabayan ngaleos, lempang nuturkeun ka langkang dugi ka sawah anu kenging ngagaru. Katingali seueur pisan tututna. Kusebab caina herang. Kusebab diilang-ilang teh katembong kalangkan langit. Kabayan ngarasa yen eta sawah teh jero pisan. Padahal eta cai teu aya sajengkal acan. Aduh, ieu nah sawah teh meni jero pisan. Kretek hate si kabayan. Tuluy we manehna neangan nyere sareng leungeut tina tangkal nangka. Mangsatna sangkan gampang ngalatututna. Sapoe jeput manehna ngan ukur ngeleungatan nyere, tapi teu aya tutut anu benang. Ngan menang ukur 3. Eta oge kusebab tutut nu aya di sisi titicakan manehna. Di imah ninina nungguan nepi ka keselna. Anjeunna tos nyiapkeun bumbu keur masakan tututna. Ya Allah, kamana tuh ieu budak teh? Meuni geus rek wanci aser. Kretek hate ninina. Ngarasa aya nu aneh. Ninina nyusul kabayan ka sawah. Bener wae. Kasampak si kabayan keur ngomong sorangan. Kusebab hese pisan ngalatututna. Kabayan, lila pisan atuh ngalatutut teh. Padahal eta tutut pabalatak dina kotakan sawah. Naha manehna kalah nempokeun bae kabayan. Tegas ninina. Hampuran nih. Ieu sawahna jero pisan. Hese ngaranna nih. Sok geura tingali nih. Menikah tembong kalangkan langit. Hartina teh jero pisan. Ngadangu waleran si kabayan, ninina keuheul pisan. Langsung we kabayan disundrungkeun kana kotakan sawah. Aduh. Geuning. Daeutnya. Aduh. Lamun kitu mah tadi di alat tututna. Hehehe.
kumaha maneh weh. Leos ninina balik ka imah. Cekap sakitu dongeng anu tiasa abdi dugikeun, mugia dongeng ieu ngajarkeun ka urang sadaya sangkan teu loba ngeluh. Ulah jiga si kabayannya. Hembuteun bili aya kalepatan, hatur nuhun karna perhatosanan.